OTW ka sawah dibuat ngalewatan lika-liku perjalanan yang amat sangat sulit. Nah, jadi caritananya barudak poe ieu aing naik ka sawah tapi cuacana hujan bae. Tah bisa dideuleuh nya barudak ieu jalana doang kieu he atuh ku gati. Ti dieu mah mending bae ieu nya nyengcleug bae ngeun geus datang ka dieuna mata anak aing dak turun naek ngeun alhamdulillahna ieu budak leutik ku bisaan bae lempang na sakitu ku gatina ge. Atuh heuh deuleu ugil-ugil landak sendalna ge nyelap kana leutak ai kuta mah ku jero-jero teuing atuh ngeun tah bae jero-jero ge dak ieu jalan ka sawah atuh heuh disaba bae dilewati bae jak kumaha nya komo mun henteu ka sawah mah meureun atuh ngeun ka bangkapan pare ieu makan tinggal hasilna walaupun jalanna gati jalanna hese jalanna tidak bersahabat atuh intina mah dak nu penting mah ulah kunaon be selamat sampai tujuan. Tah nya bodak ieu anak aing nu bikang atuh eleh ku nu lalaki dak nu budak leutik bang geus nireleng ka ditu jauh. Tidak lupa mengpeng manggi wahangan ieu di dieu aing ngumbahan sendal heula jalaledug ieu. Tah di dieu ge aing geus nyampe ka sawah atuh heuh dak sawahna ge kieu atuh kieu ge dak atuh untung bae nu penting mah aya beh cukup jeung dahar. Tah lanjut bae nya barudak datang ka sawah mah biasa dak atuh bekerja walaupun bari ngobrol bae ge nu penting mah anggeus. Atuh heuh jatelok aya nu mantuan ieu masa keluarga bae soalna sawahna jauh bari jeung kadeuleu ku dari nya perjalanan ge doang tadi teh pokona mah beuh rudet beh.